ngadon namu gini atawa semah cek urang gitu mah nu disebut semah teh sok nahesekeun anu boga imah pada buktosna geningan ku sumpingna pribados sinarang rombongan alhamdulillah ku bapak kali ibu sohibul bait di dia khususna tos disayogikeun ruanganana tempat caralikna tayeu teh panginten nu dianggap ku pribados sinarang rombongan teh naon rupi pengorbanan khususna pengorbanan bapak kali ibu sohibul bait ieu teh mangrupakeun kasaean pribados sinarang rombongan mung tiasa ngadoa ke Allah jazakumullahu khairan katsiran mudah-mudahan naon rupi kasayan bapak kali ibu sohibul bait dia dibalas ku Allah ku kasayan anu langkung sae amin ya rabbal alamin ageng pangharpan pribados sinarang rombongan sumpingna ka ieu tempat sejak silaturahmi teh pamugi tiasa ditampina anu kadua na panginten ku sumpingna pribados sinarang rombongan ka ieu teh sejak silatul arkani nepungkeun sagala anggota hiji budak mora anu hoyong nyucuk galur kana sunah rasul saurna mah cenah hoyong kawin win hoyong nikah mana cenah budak mora tah ieu geus ngareneng cek kurang cepetan ulah kurang cepetan tadi heula ieu teh pun alo ieu bapak ibu terus nami teh dadan apa mang oge dadan kan heula keuneng kayak kita bakal duaan kamar nya dadan teh leres hoyong nikah teh ka saha ka ning dia leres namina we dia sanes teh emeh sanes pilih we ari mama naroskeun ka dadan teh punten sineureun punten pribados masuk manggil teh da ieu nama lengkapna mah Hamdani nya ngan ari mama sok manggil teh dadan alhamdulillah tah bapak-bapak ibu-ibu pamaksa dan patekadan ieu pun Allah teh anu roros-roros pancetna calon bojona teh geuningan namina teh saha Yudia Wilia mana calonna duh nah sok cari deui tah eta panginten anu bade disangakeun teh mun Allah karamana beunteun nya karamana ning Widya pang dikahkeun bade nyangakeun ieu pun Allah teh di luhur sak usap bukti anak saibas dampa sapatu di tengah-tengah mama disebutkeun komo dugikeun ka bade ditoelna bisa nunjuk itu bener dan sararapa di kalangan kaum ibu tamangna nyangakeun tah karamana pang dikahkeun anu katiluna panginten pribados sinar rombongan sumpingna ka ieu lembur teh sejak silatul malik nepungkeun sebagian harta anu ala kadarna punten sinareng punten bapak kali ibu saupamina ieu rombongan teh katinggalna cacanakanana alah apunten anu kasuhun pribados anu kawakilan ku ibu ramana ieu sanes teh hoyong nyugumakeun Pak Bu tina cacanakanana mung ala kadarna mung sakitu-sakituna eta ge ageng panghareupan aku itu sinareng ramana neng Widya pamugi kana tiasa ditampina anu terakhir punten ya bapak-bapak ibu-ibu pribados sebagai pamana yang nenen kanya di kepenal hoyong makelahan kadadan aos kan ya dan mang ieu hoyong makelahan kadadan mang makelahan kadadan teh lain rek makelahan harta bana nu namina harta bana mah terkadang aya saetna mang erek makelahan ka hidup teh makelahan ku ilmu titik ya hikmah hidup teh bakal aya dina ngarumah tah niatan ku hidup teh dan bade diakadannya ucapkeun ku dadan bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa billah gorowokan ageurna nya ageurna ngaranna danten nilai ibadah da hidup teh dan ngalaksanakeun akad nikah teh salah sahiji ibadah nya kade eta nya dina agama terus dijelaskan tadi ke ayatna dijelaskan dina Al-Qur'an eta surah Ar-Rum ayat ke-21 wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
dina eta ayat Allah Subhanahu wa taala ngandeskeun tina sapali kaagunganna Allah teh tos nyiptakeun urang. Aya pamegat, aya istri atawa sarangsulna, aya awewe, aya lalaki. Hakikat perkara ku Allah dihijikeun ku talian akad nikah teh ngaras supados naon? Ngaras supados aya dina sakinah kan. Sing emut ye hartosna sakinah teh biasa di hartosan aya dina ketenangan, hartosna sakinah teh aya biasa di hartosan aya dina katangteman. Tah hidupnya hoyong pinangis sinareng nulis bat rumah tangga sakinah atawa aya dina katangteman dina eta ayat Allah parantos masian modalna naon modalna mawaddah warahmah. Ayatna rasa kacinta jeung kanyaah kan ya geuning aya syair lirikna rasa cinta tong teng tong breng rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak dulu sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah penyakitlah toleng gerobas gubrag nah saur pun wa budak Ustaz make ngaya gerobas gubrag saya cicing je pibados teh keur bungah ieu teh aya kaduh Allah aya ngalaksanakeun ibadah eta akad nikah. Tah kan dina Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala masih kuninga modalna karena supados hidup teh aya dina rumah tangga aya dina katangteman tanamkeun rasa kacinta jeung kanyaah ka saha kana media kada titip ya titip sabab naon emang ieu nitipkeun ka dadan nu namena urang aya dina kahirupan dunya teh dan aya barobahna ku parobahna waktu ka waktu poe ka poe minggu ka minggu bulan ka bulan tahun ganti tahun dadan oge bakal barobah tina tadina aya dina kangoraan bakal aya dina kakolotan komo bagi gedeng geus leuy anak sinareng incu adek titip mangsa perhatoskeun dadan pansuk ngabeoceng neng dia nya dadang kaperatoskeun ku mangsa kaponceng media da pasti ceuk dadan teh ning media nepungan kana cangkeng teh naon cik aya rasa cinta jeung kanyaah dadan oyong nikah kana media naon teh aya rasa cinta jeung kanyaah titik dina barobahna kondisi hidup teh ulah dugikeun barobah eta oge rasa kacinta jeung kanyaah ulah peda geus kakolotan tina tadina keur budak morama sekali jalan-jalan teh nyanak media memotoran teh titah nyepengan kana cangkeng nah ari nang media geus jadi nini erek nyepengan kana cangkeng teh meni diung ulah Bekasi ya kana Bekasi nyepenganana dia ngajalankeun motor ngadurug-durug polisi tidur ge dilabrak tepikeun kana media ge ancul-anculah teu beda we karung gua da juput ke parab doma jelema eta teh tah dengan media teh kada titik naon eta dugikeun ka kitu leungitna rasa cinta jeung kanyaah patak sekali deui titik ieu ada tanamkeun di hidup teh eta rasa kacinta jeung kanyaah teh kada dipelihara kada dijaga kada abadi insyaallah ku ngajagana ku meliharana eta rasa kacinta jeung kanyaah hidup bakal kalebetkeun golongan anu ngarumah tangga sakinah hidup bakal kagolongkeun nu disebut rumah tangga aya dina katentreman well cenah cekangan gerhana teh ini bisa cekangan gerhana well tah dan ilmu ti emangnya mudah-mudahan
jantan ilmu anu manfaat. Bapak-bapak kali ibu-ibu sadaya sakit pagikan anu tiasa gadugikeun sateacana pada sundur saja nyonten dihapunten anu agung-agungna bobi ti aya saurang teh kaukur aya cadosan anu kirang maranah dina lepatna eta arumaoskeun tina kabodohan pribadas dina leresna eta datang ya Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.